Wasta abdi Nur Indah Permatasari ti kelas 11 IPS 3 bade macakeun diantara ngeunaan Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak miwa Ibu guru anu kusim kuring dipihormat, teu hilap rerencangan sadaya nu dipika cinta. Kalawan pinuh rasa bagja, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah anu Maha Ghafur. Sholawat sinareng salam mugia didugikeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng mugia syafaatna dugi ka urang salaku umat mantenna. Dina danget ieu umat Islam ti unggal sikluk dunya tos ngahiji bari memandangkeun takbir, tahmid sareng tahlil nu ngahaleuang minuhan lolongkrang jagat. Nu mana ieu teh tiasa nganterkeun hate-hate hamba Allah kanggo napakuran nikmat nu tos ditampi salama ieu. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, unggal urang ngarayakeun Idul Adha bakal kahudang manah kanggo urang ngungkap deui sajarah anu ngandung suri toladan pikeun hamba Allah nu iman. Nyaeta pangorbanan Nabi Ibrahim ka putra hiji-hijina Ismail. Padahal tebih sateu acan eta anjeunna sanaos yuswana tos sepuh teu leh ngadua ka Allah kalayan handap asor miharep sangkan dipaparin putra anu soleh. Dina Quran surah As-Safaat ayat 100 anjeunna ngadua anu artina, Nun Gusti Pangeran Abdi, mugi Gusti maparin karunia ka abdi atawa turunan anu saroleh. Akhirna anjeunna dipaparin putra hiji-hijina Ismail. Allah ngahaja muji Nabi Ibrahim mencit Ismail, mana nuku anjeunna dipika cinta. Putrana atanapi Gusti Allah Subhanahu wa taala anu masihan sagala rupina. Nabi Ibrahim pasrah sareng ikhlas ngalaksanakeun parentah ti Allah. Pas bade mencit eta Ismail teh digentos ku Allah jadi hiji domba. Kajadian suci eta teh ti ngawitan awal mulana syariat kurban. Rupina mung sakitu dialog cekap hapunten bilih aya kecap sareng basa anu kirang merenah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.